Waduh, mantap guys. Pak Eje domba tegep ya Kang ya. Kita pangawas sabar Kang kita. Ayo golongan 5. Oh, pas setengah. Wah, ini jalan gagah kieu jeung ke Rayagung nyembureun tegep tanduk tapi ka tes di olian teh. Di olian. Mahera maksudnya metere panjang itu aja. Di mandian itu. Mantap. Oh, ada. Ya. Tagas bisik aya warga baraya anu dimanapun berada pesen bae ka Kang Eje. Domba Garut Taralus. Tuh. Ngata 4,5 nu ieu sabar jadi mah alit kan ieu mah. 5,5. Aduh ngasin je. Ngasin sih. Ada ngasin geus teu manggih ieu mah bikang man. Berarti kan domba teh tos sabar tahun Kang? Aya 10 tahun. Heeh, geus kabeuli eta nya Kangnya. Celalengnya. Udah entongna sahektareun mah nya beung harja. Terus lah ke kita mampir bari alamatnya di Kota Manggu RT 4 guys. Mampir ka dieu pesen dah itu geus spiral ieu teh. Sama jalengkam nya Kangnya. Spiralnya tuh domba Garutna guys. Resep lah merah domba mah. Tung ceng-celengan nyokot tanaga unggal bulannya jeng. Iya nya. Heeh.